Mana yuk? Ih, malah sare. Udang. Ah, udang ah. Gedeng yuk, orang yang curhat tuh. Curhat naon, Bu? Udah ngelah tuh ah. Wae menen mah Curhat kamari ah. Udah ngelah tuh, yang curhat yuk. Piduitan teh, Pul. Curhat aya mah tuh. Ya insya Allah ah, misalkan tembus mah yuk. Ayahnya aman di ngopi mah. Yang ke surat dewan ke Pul, masina Pul. Iya pugu arek curhat ya ah. Curhat naon ya teh? Satu udang lah ah, bantuan orang ah. Dukung atuh orang jeung si Neng. Aduh. Suganan atuh ah. Jodoh mama ke mana? Dan bebatuan orang sangat Pul ya kesari kieu ya. Nah, gitu atuh ah, bantuan ah. Curhat naon Pul? Sedang can ah. Nyawana saya kumpul. Geus kumpul mohon kabeh ya. Tinggal anu di tukang ya encan. Nah, nu di tukang ah. Ieu biasa. Si banget lah tuh ah. Kudu geus kasep ieu teh. Ih, meni pede kitu si AA mah. Jure oge. Nyenteng teh. Geus tinggal curhatna we. Mending di sawah ah. Geunaheun ah tempatna bari neduh. Sawah ditu teh ya. Nu biasa orang curhat-curhat di ditu mending ngeunaheun di ditu. Juga teh Mang Pak Haji. Oh, ku angin-angin geunah cara-cara kieu. Di dieu mah teh enak curhat bisi. Anu mah ini. Masih gak bobogohannya curhat wae nya. Bol. Aduh, yang penting mah orang sukseskeun ya jodoh orang ini insyaallah. Namun misalkan teu ieu mah jadi mah tong mikiran naon ah, embe dibere, sawah dibere, udah jeung aman dah. Amin ya Allah, amin. Urang Bari jeung riet si Hoge pul ya, aduh, amu mah aya wae ngaganggu tulungan ah. Sugan we atuh cari jodoh mah insyaallah. Yang satu ah, ayo urang ka sawah we, di sawah. Oh itu. Ya. Pun. Ah, tadi urang berberang meuli es buah kaharup. Anu ribut eta di jalan. Sahan ribut? Eta supir jeung penumpang tengah Jagoan lalati. wae. Ribut tua. Heuh. Urang didinya eureun heula. Aya naon nya? Urang dieun teh informasina. Ieu horeng si penumpang arek ngasupkeun barang bawaanna, si supir mungun. Kunaon malah kejeki teh jelema balagu. Anu diasupkeun ka keboa. Oh, pantesan. Sieun ieu mah ngageblok Jeung deui eta di jero kebona coba. Mau mah nya, rek keborek ieu tah. Pan mau mungkin. Aneh-aneh wae nya. Aduh. Bercanda keterlaluan, Pol. Ih, lain bercanda eta mah serius. Dia mungkin atuh kebo asup kena angkot. Tak gitu, si itu udah si penumpang nah anu ngayang-ngayang mah. Nah aku kan kebo di jero rek kieu tah. Pan mau mungkin. Aya wae tah. Aduh. Urang samemeh ka mana ka imah Amontok. Cik urang ieu bagus oge mun diceritakeun ka Amontok. Responna kumaha cik urang hayang nyaho gitu. Itu aja ceritana. Wae nya. Selang enak. Nek bukan percepakan Pul ulang ka maneh. Wah, gantian ya resep. Naon coba yang nyaho? Kayak benar yang nyaho ya? Heeh, tuh kayak amun urang nyaho ditebak kurang. Iya, tebaknya. Lamun katebak pokoknya mah si eta kurang diusahakeun supaya lopiu kena maneh. Bener nya? Heeh. Awas tah, kudu jadi tah kudu. Naon coba tebak kira-kira tukang naon anu sok jejengkean. gitu mah urang mikir lah. Ayo. Tukang naon Sok. jejengkean. Heeh. Tukang naon ya? Hmm. Tukang tales. Tukang talus. Tuh, talus mah di sawah tinggal nyabut. Naon atuh ah? Tadi ditebak mah. Salah itu tukang tales. Salah tuh. Naon ya? Tukang naon anu Jejengkean. oh atuh da Saha naon atuh coba? Sah ge mau bisa nebak pokoknya mah. Naon? Teuing mah. Coba naon? Bener ya? Urang geus eleh dah, urang geus teu connect lah. Bener nya geus bisa nebak. Nyerah. Oke. Naon coba tebak. Tukang naon jejengkean le. Heeh, tadi ngomong Tukang teuing nonton bisa wae. Aya ulah kabur.
Kadang urang curhat man ieu. Ya mah bisa wae tebak-tebakan ah. Aduh, barang san naon. Aduh, ya tempat geunah minta juga nya, nanti curhat-curhat. Tempat yang dinanti-nanti ya. Urang mau misalkan di dieu bawa anak yang curhat we ya. Kasih Neng inget kenangan-kenangan jeung si Neng wae urang ah. Indah heuh. Jantai. Pemandangan empang ge ieu mah. Di dieu ya. Yuk. Curhat ieu urang ah. Tah enak kan geus nepi ka lokasi ya. Ayeuna ngomong-ngomong unik nanya. Mana curhat naon pol nepi ka ngahudangkeun sare kana urang ya. Aduh. Iya biasa curhat tentang si Neng. Urang geus teu kuat ieu ngajalani hubungan jeung si Neng. Kunaon teu kuatna? Masalah kamari urang rek beberean. Teu bisa beberean da dibere gaji malah dibere surat ah. Yo kamari ge engkep panggil teh jeung si Adit tah aing. Oh, kapanggih jeung urang eta. Goblok tah budak. Beak ku aing carekan. Kunaon? Malah aing nu katipu kacamata aing lenyap. Ampun. Itu. Oh, mere duit 20.000 kena aing. Teu bebeja eta jeung mer kakak. Untung can dibelikeun es ku aing. Kacamata aing jadi leungit. Aduh, enak. Tanpa kacamata kurang pede teh ya, Pul. Bener ah, emang nage si Ama mun pakai kacamata katinggalian karismana teh ah. Pan tergiur awe ge, Pul, langsung naik kacamata mah. Hade si Neng ge bogohna ka Ade da. Tuh mun bisa mah ulah. Kita mah jeung urang ah. Oh, moal. Teh urang geus kadinya ah. Tapi ayeuna ieu masalah deui ya. Kunaon masalah naon deui wae. Urang geus teu kuat, urang ngajalani hubungan jeung manehna. Beres euy. Buku-buku kamari urang hayang beberean ka cida ka manehna. Nyawa mah duit gaji. Parang sabener. Dibere surat coba ah. Surat kaspon deui na ah. Leuh surat anu mah ah. Urang mah urangnya surat anu mah heuh. Heeh. Tapi geus beak wae carekan dah. Goblok geus si kaing. Bagus ah, urang ge agak sewot ah. Urang kamari hayang beberean. Amun geus beberean mah sugan we Neng luluh deui ka urang anya ah. Insyaallah eta bisa jadi eta. Terus kamarina deui urang ningali manehna selingkuh aku mah teu sedina. Selingkuh jeung saha? Anu pertama teh anu kurang diciptakeun di dieu. Balik deui eta ka sabrang tah. Teu ieu mah carita nu kamari ah anu kurang kepergok manehna bobogohan di urang daerah. Lain deui. Urang sedih sih da. Bayangkeun ah hate urang ah. Kumaha teh hancurna coba ningali manehna duaan jeung urang sabrang. Kumaha deui atuh Pul teh mah. Mah bener diteruskeun ge. Makanya orang hayang minta solusinya ke AA anu berpengalaman. Mahanya. Mahal Pul, ilmuna Pul. Aduh. Kumahal nage insyaallah mun aya rezeki nama kurang diberi jeung ama. Insyaallah urang mal poho ka ama insyaallah moal. Sugan urang teh maneh geus damang-damang geus pacan teh. Nya emang begitu nama kamari urang tos pancatelan jeung si Neng. Teu kumaha tuh? Aya wae masalahna urang jeung manehna. Nih. Makana urang geus kumanya, geus embung gitu. Melanjuti hubungan ieu di sini geus capek urang dihianati ku manehna. Namun saran di urang mah Pul. Urang ge ngalaman kos maneh Pul. Ieu Pul, urang nek omat ka maneh mun misalkan maneh geus ande ka jeung manehna. Wana mah omat urang nu ieu mah. Yang mana? Pondok jodoh, Nya. anjang baraya. Kejenting urang teh jodoh jeung manehna. Tetep urang menjadi baraya jeung manehna duduluran urang mah. Ulah nepi ka mumusuhan. Yang penting urang silaturahmi berjalan terus gitu jeung manehna. Wana mah intina kitu we, ulah peda-peda enggusan. Wah, untuk jodoh jeung aing dimusuhan. Jadi kan si awe sajen ge, oh si ieu mah lalakina kieu kieu. Enggus-enggusan teh malah ngajak musuhan, ulah kitu. Tetep urang kudu silaturahmi lah intina jeung manehna, ulah sampai istilahna eta mah ut aing ieu nepi ka kumaha ngagoreng-gorengkeun gitu. Itu mah uci aing. Ulah eta jeung ngabukakeun di kelakuan kajoran urang sarangan gitu. Namun hayang seganiku awewe. Jadi gitu nya. Pul teh gentlenya bisa nutupan rahasia orang gitu. Orang kebubuhan yang mainna kieu tapi mainan teu.
ngabongkar rahasia orang gitu, kelakuan orang kos kieu. Padahal emang lagi dipikir-pikir mana yang geus pacantel gitu ibaratna kos budak leutik pacantel dah. Istilahna geus lanjut deui ngadengeuna urang geus atoh geus bunga. Tapi urang mesalan kos kitu tah tadi. Kumana diingetkeun. Anak pondok jodoh Panjang baraya. Pokona mah kajenting urang eueuh jodoh, tetep urang jadi baraya lah intina jeung manehna. Silaturahmi kudu kieu lah jeung urang dah. Lawan lombe kamu musuhan dah intina. Pokona mah eta we urang mah umat ka maneh. Urang alhamdulillah geuning awewe loba kieu. Emang bagi urang mah awewe gampang. Awewe kos kumaha sih teu beunang ku urang. Eta kitu tah ceuk urang ge pul tah eta elmuna. Jenting putus jeung urang tapi urang ulah ngamusuhan. Jadi si cewek sajen teh, si ieu mah bageurnya ka jenting musuhan ge. Tapi tah jenting geus putus oge maksudna, tapi ka jenting maneh geus putus oge maneh henteu ngamusuhan. Tah ena mah geus magrib, urangnya tunggu salawatan. Ena mah urang jalani kos cai weh urang nuturkeun kos cai gitu, mengalir kayak air gitu sana. Kan cai mah ngajius wae kan nya urang berjalan kos cai gitu jadina pelan-pelan tapi pastilah intina men. Pokona tenang, diberek urang jurusna jeung kana we mah. Awen modal kumaha? Pokona mantan kumaha lewat pokona mah ge. Tenang we. Selagi ada saya tenang, ku saya disupport terus pokona aku. nun ka Cidaya. Oh, siap. Hey men, gue Montok. Dan gue Ipul. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Nah, dan jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan berikutnya. Dukung kami ya dalam biar terus berkembang. ya. Pokoknya intinya ditonton aja terus. Berhubung ini Tonton. sekarang Dukung terus. Oke, berhubung sekarang waktunya udah mepet, udah maghrib. Kita Siap-siap break dulu ya. Oke, tunggu episode berikutnya. Dah. Di mana di channel Di TV Gaul. TV Gaul. Oke. Cerita urang mah pisudiheun Pisudiheun bungkul. bungkul. Dah.